حي على Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sareng ari makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah a'lamu eta nguningakeun kaula wa a'taqidu sareng nekadkeun kaula biqalbi ku hate kaula wa ubayyinu sareng mertelakeun kaula li ghairi kasalian kaula yakni orang lain anna sayyidana kana yen sanyanyana Gusti urang sadayana Muhammad bin Abdillah tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putrana Sayyid Abdullahi eta teh hambana Allah wa rasuluhu sareng utusan Allah ila kafatil khalqi kasadaya makhluk saparantosna musannif rahimahullahu ta'ala ngajelaskeun ka urang sadayana tentang makna syahadat anu kahiji yakni asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian musannif rahimahullahu ta'ala bakal ngajelaskeun ka urang sadayana tentang makna syahadat anu kadua yakni asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saur musannif ari makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah teh kahiji urang kudu a'lam, kudu nguningakeun, kudu nganyahokeun yakinan dengan seyakin-yakinna binassil Qur'ani wa ijma'il ummah sareng pengetahuan anu seyakin-yakinan teh kudu didukung atau kudu sesuai dengan nas Al-Quran sareng ijma ulama. Wa a'taqidu biqalbi kemudian nekadkeun dina hate i'tiqadan jaziman kalawan patekadan anu kuat anu kokoh. Setelah orang mengetahui dengan seyakin-yakinna berdasarkan Al-Quran sareng ijma ulama, kemudian urang oge kudu nekadkeun dengan patekadan anu kuat, anu kokoh, ulah sampai aya keraguan sedikit pun dina hate urang. Wa ubayyinu li ghairi, kemudian urang oge kudu ngajelaskeun ka orang lain tentang keyakinan anu aya dina hate urang teh bil iqrari dengan cara ngaku ka orang lain, ikrar ka orang lain. Anna sayyidana Muhammadan bahwa pemimpin urang sadayana nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh alladzi min Quraisyin nyaeta Kangjeng Nabi anu lahir dari keturunan bangsa Quraisy. Ibnu Abdillahi tegasna putrana Sayyid Abdullah putrana Sayyid Abdul Muttalib, Sayyid Abdul Muttalib putrana Sayyid Hashim, Sayyid Hashim putrana Sayyid Abdi Manaf. Abdullah eta teh seorang hamba Allah. Urang ulah sampai nurutan akidah-akidah sesat kaum-kaum sejen
Ketika diutus Nabi ka eta kaum teh malahan dianggap sebagai anak Tuhan, bahkan dianggap sebagai Tuhan. Naudzubillah min dzalik. Nu matak urang kudu yakin seyakin-yakinna sareng kudu ngajelaskeun ka orang lain bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh adalah seorang hamba Allah. Mana buktina Kangjeng Nabi sebagai hamba Allah? Seueur di antawisna bahwa sallallahu alaihi wasallam munqadun lillah. Bukti bahwa Kangjeng Nabi teh hamba Allah, beliau selalu mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun anu diperintahkan ku Allah ka Kangjeng Nabi selalu dituruti, sareng apapun anu dilarang ku Allah pasti bakal dijauhi. Hiji buktina. Dua, muti'un. Beliau selalu taat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti menjalankan perintah dari Allah teh dijalani dengan setulus-tulusna. Dijalani dengan ikhlas sareng ridha. Ialah ciri hamba Allah. Menjalankan perintah dari Allah teh dibarengi dengan keikhlasan. Kan aya jelema daek nama ngajalankeun perintah Allah teh, daek salat, daek ngaji, tapi sok diiringi ku bari aral. Can jadi muti atuh mah. Belum tentu jadi hamba Allah eta mah. Ari hamba Allah mah ngajalankeun perintah Allah teh bari ikhlas, ridho, teu aral, teu kesel, teu gugurutu. Nu matak lamun urang menjalankan perintah Allah teh bari sok diiringi ku aral keneh bae, can jadi hamba Allah berarti. Naon deui sifat penghambaan anu tos nempel dengan sempurna ti Kangjeng Nabi? Dzalilun. Beliau selalu merasa hina di hadapan Allah. Sebab beliau yakin dengan seyakin-yakinna hanya Allah lah anu memiliki segala sifat kesempurnaan. Urang mah sebagai hamba Allah naon atuh anu rek bisa dibanggakeun di hadapan Allah. Da sadayana ge kenging ti Allah, sadayana ge pamasihan ti Allah. Urang bisa aya di alam dunia ieu ku Allah diayakeun. Allah oge anu makian urang, Allah oge anu masihan ilmu ka urang. Nu matak seorang hamba mah teu pantes ngabanggakeun diri di hadapan Allah. Anu pantes bagi seorang hamba adalah hanya bersyukur atas segala pemberian ti Allah sareng menggunakan segala pemberian ti Allah sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat kehambaan anu tos nempel dengan sampurna ti Kangjeng Nabi adalah khadi'un. Tunduk, patuh, dibarengi dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat-sifat penghambaan ialah anu kudu diikuti ku urang, anu kudu dilaksanakeun ku urang sesuai dengan kemampuan urang masing-masing. Sebab orang moal mungkin bisa menjalankan opat sifat penghambaan ieu dengan sempurna sebagaimana dijalankan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang tetap dituntut kudu menjalankan opat sifat penghambaan ieu supaya orang benar-benar diaku ku Allah sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang sadayana sing diberikan kemudahan ke Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalankan opat sifat ieu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, cukup orang mengetahui dan meyakini dengan seyakin-yakinna bahwa Kangjeng Nabi teh hamba Allah tidak cukup. Tapi orang oge kudu mengetahui sareng nekadkeun dengan seyakin-yakinna dan memberitahukan kepada orang lain bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh rasuluh, utusan Allah. Utusan Allah pikeun saha? Ila kafatil khalqi
tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh selain hamba Allah tapi beliau juga sebagai rasul utusan pikeun seluruh makhluk. Iyalah keistimewaan anak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika dibandingkan dengan rasul-rasul anu sanesna. Sebab rasul anu sanesna diutusna teh hanya sebatas ka kaumna hungkul, tapi diutusna Kangjeng Nabi bukan hanya untuk satu kaum, bukan hanya untuk satu negara, bahkan bukan hanya diutus ke jelema hungkul, tapi ila kafatil khalqi, seluruh makhluk, termasuk malaikat, termasuk jin dan makhluk-makhluk anu sanesna. Ngan palabah diutusna Kangjeng Nabi ka malaikat mah disebutna irsalut tasyrif. Beda jeung diutusna Kangjeng Nabi ka jin jeung ka manusia, eta mah dingaranan irsalut taklif, tegesna sakabeh golongan jin jeung manusia dituntut kudu melaksanakan hukum-hukum anu tos disampaikan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah salah satu keistimewaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding sareng rasul-rasul Allah anu sanesna. Nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutusna teh untuk seluruh makhluk. Kangjeng Nabi diutus bil quwwah atau dengan cara kekuasaan, otoritas atau potensi bagi umat-umat sebelum Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke alam dunia sampai ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke alam dunia ieu. Lumatak teu aneh upami sering dikisahkeun bahwa mukjizat-mukjizat anu dimiliki ku para nabi-nabi sebelum Kangjeng Nabi Muhammad eta sababiahna bersumber tina nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mursalun bil fa'li, sarengnya kitu deui Kangjeng Nabi diutus bil fa'li, dengan bentuk nyata, dengan perbuatan beliau anu nyata, anu real, konkret, pikeun saeta ila man adraka zamanahu sallallahu alaihi wasallam, pikeun jalma-jalma anu sejaman sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal yaumil akhir fid dunya, dugi ka hari kiamat, dugi ka hancurna alam dunia. Setelah alam dunia hancur lebur, kiamat yang ngarana. Wa mursalun bil fa'li, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge bakal diutus deui bil fa'li, dengan bentuk nyata, dengan bentuk perbuatanana, dengan bentuk anu real fil akhirati, di akhirat kelak. Yauma yakunul kullu tahta liwa'ihi sallallahu alaihi wasallam. Tepatna di hari semua makhluk akan berkumpul di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum memasuki surga. Masya Allah, mudah-mudahan urang sadayana di akhirat kelak sing berada di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke alam dunia bil fa'li, maka otomatis beliau menjadi penutup para nabi dan para rasul. Sakumaha diisyaratkeun ku huruf mim anu aya dina lafaz Muhammad. Sebab saur ulama bahwa huruf mim adalah khatimatul makhraj, yakni penutup keluarna huruf-huruf nabiwir. Sakumaha dicarioskeun ku Syekh Nawawi wa huwa sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya'i wal mursalin kama asyarat ilaihil mim min Muhammad allati makhrajuha khatimul makharij. Lumatak sing hade ulah percaya ka jelema nu ngaku nabi, ulah percaya ka jelema nu ngaku rasul, kajen teuing gamis ngaku apoy sugan mah, kajen teuing udang-udangna sagede ban toronton sugan mah, wan
dul eta teh jelema-jelema anu nafsu hayang loba pengikut, nafsu hayang loba jamaah, nafsu hayang loba anu nyanjung tapi ilmu tegableg kebecus eueuh nu akhirna manehna ngabohongi umat-umat anu bodoh, umat-umat nu tara ngaji ngaku-ngaku jadi nabi. Matak rugi jadi jelema bodoh mah. Percaya baik ke jelema nu ngaku nabi di tahun 2024 oge. Tapi ari umat anu rajin ngaji mah pasti pelalinter. Komo subscriber Kang Herman mah pelalinter kabeh oge atuh. Moal mungkin katipu ku nabi-nabi palsu. Nu matak insyaallah moal rugi jadi subscriber Kang Herman moal untung nu aya. Naon untung? Ilmu menang ngapoe mayar tara. Atuh coba bayangkeun. Unggal poe dikiriman ilmu eta. Ari arudunan tara coba ayo. Arek teu untung kumaha coba eta. Ya Allah, ya Rabbi. Ngahaja-haja mas santren mah hayang nyaho ilmu kieu. Kudu beak duit sabaraha duit eta. Kudu beak biasa sabaraha deka eta. Ieu mah gratis, tinggal ngaramalkeun hungkul. Lumatak wayahna alajarkeun di ieu kitab Safinah ka anak incu urang supaya anak incu urang terjaga tina akidah-akidah anu menyesatkan di akhir zaman. Lumatak saur para ulama wajib bagi orang tua baik indung ataupun bapakna kudu ngajarkeun ka anak-anakna tentang sejarah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sejarang di zaman ayeuna aya orang tua ngajarkeun tentang sejarah Kangjeng Nabi. Sebab boro-boro ngajarkeun ka anakna, kadang-kadang orang tua ge loba nu teu nyahoeun sejarah Kangjeng Nabi. Lumatak ieulah pentingna urang ngayakeun peringatan Maulid Nabi sareng peringatan Isra Mi'raj Nabi teh supaya anak incu urang arapaleun saha ngaran Kangjeng Nabi teh, di mana dilahirkeunana sareng diutusna teh ka mana, terus hijrahna ka mana, wafatna di mana. Eta tujuan urang ngayakeun Maulid Nabi jeung Isra Mi'raj teh supaya anak incu urang tahu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumatak jalma-jalma nu ngabid'ahkeun kana mauludan bahkan nganggap haram kana mauludan, eta teh usaha maranehna pikeun memutuskan hubungan antara umat jeung Kangjeng Nabi supaya generasi-generasi berikutna teu apaleun saha Kangjeng Nabina. Matak sing hade ulah kabawakeun ku akidah-akidah sesat anu ngaharamkeun kana mauludan, anu ngabid'ahkeun kana mauludan. Teruskeun acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malahan sing meriah mun mampu mah. Maka salona sing gede mun mampu mah ulah salon petot kos RT Badru. Sing gede malahan menu alus supaya kaderengieun ku jelema-jelema nu ngabid'ahkeun kana mauludan sing conge-conge eta jelema nu ngabid'ahkeun. Ulah sampai kendor ngarayakeun Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gara-gara anu ngomong bid'ah, gara-gara anu ngomong sesat. Malahan mah cenah anu ngomong jelema nu memperingati mauludan, jelema nu ngayakeun mauludan bakal asup neraka cenah goblok. Tolol eta jelema teh. Mun jalma-jalma asup neraka gara-gara mauludan karena bahagia dan mengagungkan kelahiran Kangjeng Nabi, atuh komo anu tarang mauludan tolol nerakana ge panghandapna meureun. Ya Allah, nanti sebab orang-orang anu ngayakeun mauludan teh eueuh deui motivasina saking ku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Piraku sih aya jelema mencintai Rasulullah terus asup ka neraka. Meureun ku Kangjeng Nabi ditampiling mah eta malaikat penjaga neraka oge. Mun aya jelema nu memperingati Kangjeng Nabi nate tujuanana hayang memperkaya diri, hayang mendapatkan keuntungan duniawi hungkul, tah
eta mah bisa jadi dilelep-lelep sia di neraka. Leksik hade ulah salah niat ngalaksanakeun peringatan Maulid Nabi teh. Naudzubillah min dzalik. Selain teh eta, tujuan memperingati Maulid Nabi teh sareng tujuan memperingati Isra Mi'raj teh adalah untuk menanamkan akidah ka diri urang khususna umumna ka anak incu urang jeung ka seluruh manusia. Sehingga diharapkan jika akidah tertanam dengan baik di hati orang, maka bakal daek narima kana ajaran-ajaran, kana aturan-aturan anu terus disampaikan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedengkeun cek dina keterangan saha jalma anu nyekel pageuh kana akidah anu hak dina waktu keur sumarambahna rupa-rupa kejahatan, sumarambahna rupa-rupa kamunkaran jeung kamaksiatan akibat dina barodokna kana agama, maka eta si jalma bakal dibere ganjaran 100 jalma anu maut syahid. Tah boa-boa ayeuna pisan waktuna sebab karasa pisan jeung kasaksian pisan geus loba jalma anu nyepelekeun kana aturan-aturan agama, geus teu hayang hirupna diatur ku hukum-hukum Islam, jeung jelema ayeuna geus loba anu banget hesekna anu amanah, baik amanah perkara dirina sorangan atawa amanah ka batu. Iwal ti jalma-jalma anu geus dikuatan mata hatena ku cahaya ilmu jeung keimanan sarta menang pituduh ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Matak terus ajarkeun sejarah-sejarah tentang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka anak incu urang, supaya anak incu urang terus menjadi pengikut setia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak ulama-ulama baheula mah patut kang ngarang lagu teh lain lagu nu teu paruguh, tapi lagu tentang sejarah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baheula mah sok dilagukeun, sok di naon kitu, sok dibaraca ku barudak mun mameh magrib teh geuninganan. Gusti urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Sayyid Abdullah ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin taun gajah Rabiul Awal bulana tanggal ka-12na April bulan Masehina tanggal ka-20na Ari bilangan tauna 500 cariyosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ninggal cahya meuni ngempur di bumina hurung mancur babar taya kokotoran orok lir kenging nyepitan socalir kenging nyipatan serta harum sesengitan. Masya Allah. Terus eta nadem teh dibararaca nepi ka akhirna ninganan duh Gusti junjunan abdi Nabi Muhammad
abdi umat akhir zaman anu banget panasaran hoyong tepang ngadehesan sejatumut serah badan di yaumil akhir pamugi abdi sing janten ngahiji sareng indung bapa abdi ngiring Gusti ka sawargi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sing mineng maca etna dong teh ya Allah ya Rabb. Terutama di bulan Maulud Nabi, di bulan kelahiran Nabi, ulah jadi alasan orang mah teu boga duit rek muludan teh. Urang mah teu boga biaya rek muludan teh. Kumpulkeun saanak incu baca we babarengan eta puguh kaharti da basa Sunda. Sarua eta teh eusina jeung tina naon kitu ngaranna teh anu sok dibaca teh berjanji eta teh eusina daripada maca berjanji wae bari jeung teu ngarti bahasana mending eta baca puguh kaharti basa Sunda. Tapi anu leuwih alus mah baca berjanji bari jeung ngarti hartina bakal kaharti ku urang jeung bakal karasa kana hate. Ari kitu mah maca berjanji najan unggal peuting juga kan moal nyaho-nyaho kana sejarah Kangjeng Nabi. Da teu kaharti teh ya. Padahal Syekh berjanji eta nyusun berjanji teh supaya orang tahu sejarah Kangjeng Nabi, bukan hanya sekedar dilagukeun hungkul. Ya Allah ya Rabbi. Karali deui tah sejarah-sejarah Kangjeng Nabi untuk memperkokoh akidah urang terutama di akhir zaman seperti kieu. Shadikun Kangjeng Nabi teh anu leres anu terpercaya fi kulli dina saban-saban perkara ma akhbaro anu parantos ngabarkeun Kangjeng Nabi bihi kana itu perkara kumargi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh sebagai utusan Allah, maka wajib bagi Kangjeng Nabi kasipatan ku sifat sidik, leres, jujur, tur terpercaya. Mustahil lamun aya seorang utusan tukang ngabohong, mustahil aya seorang utusan tapi tukang wadul. Maka orang wajib nekadkeun apapun anu dikabarkeun ku Kangjeng Nabi eta pasti benerna. Sekalipun eta kabar teh kabarna kabar mubah. Misalna Kangjeng Nabi nyarioskeun bahwa mantena parantos tuang eta teh mubah. Kangjeng Nabi rek bebejarekeun teu atuh terserah eta. Ngan sekalipun Kangjeng Nabi mengatakan perkara anu mubah, urang wajib percayana. Margi apapun anu dikabarkeun ku Kangjeng Nabi itu adalah sidqul khabar. Ari sidqul khabar teh nyaeta mutabaqatul khabari lil waqi'i. Kabar berita anu sesuai jeung kenyataan. Eta sidqul khabar. Berbeda dengan kitbul khabar. Ari kitbul khabar mah adamu mutabaqatul khabari lil waqi'i. Kabar berita anu tidak sesuai dengan kenyataan anak eta mah kitbul khabar. Nah, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustahil nyampaikeun kitbul khabar. Ngan dina palebah sidikna para rasul eta saur ulama aya 3 bagian. Hiji as-sidqu fi da'war risalah. Tegesna benerna para rasul dina ngaku dirina sebagai utusan Allah pikeun nganepikeun rupa-rupa hukum ti Allah subhanahu wa ta'ala ka umatna.
Kumargi pengakuan Kangjeng Nabi itu benar sebagai Rasul, maka siapapun orang menolak kerasulan Kangjeng Nabi, eta jalma termasuk zalimun kafirun. Naudzubillah min dzalik. Nu kaduana aya as-sidqu fil ahkamil lati yuballighunaha anillah. Tegesna para rasul teh pasti bener dalam menyampaikan hukum-hukum nate eta bener-bener ti Allah subhanahu wa ta'ala. Lain hukum jijinan sorangan, lain hukum menengaya-ngaya, tapi hukum-hukum anu disampaikan ku para rasul eta teh hukum-hukum ti Allah subhanahu wa ta'ala pikeun seluruh umatna, sehingga orang sebagai umatna haram lamun nyulayaan atau menyelisihi karena hukum-hukum parentahanana atau hukum-hukum laranganana. Sedengkeun ari hukum-hukum anu tos disampaikan ku Kangjeng Nabi ke orang sadayana eta diwadahan kedua wadah, nyaeta hiji Al-Qur'an, dua As-Sunnah, terus dilengkapi ku ijma sareng ku qiyas, sehingga adillatul ahkam tegesna pirang-pirang dalil hukum fikih eta aya opat, hiji Al-Qur'an, dua As-Sunnah, tilu ijma, opat qiyas. Sareng urang oge kudu meyakini bahwa semua hukum-hukum anu tos disampaikan ku Kangjeng Nabi teh eta merupakan hukum anu hakiki, hukum anu bener, hukum anu hak, sehingga upama urang rek neangan hukum anu bener, rek neangan hukum anu hakiki di luar Al-Qur'an jeung As-Sunnah, maka pasti moal kapanggih. Naon sebabna? Sebab ngaran-ngaran hukum anu hakiki eta geus diwadahan kedua wadah nyaeta Al-Qur'an jeung As-Sunnah. Maka orang sebagai umat Kangjeng Nabi kudu ridho, kudu ikhlas hirup diatur ku aturan anu tos didugikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu pasti benerna. Sebab lamun urang hirup tapi embung diatur ku aturan-aturan anu tos didugikeun ku Kangjeng Nabi berupa syariat Islam tea, maka eta si jalma dihukuman munafik, tegesna dina dohirna mah, dina lisanna mah manehna teh maca syahadat, tapi hatena sama sakali henteu hayang diatur ku aturan-aturan anu tos didugikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Nukatilu aya as-sidqu fil umuril muta'alliqati bid dunya. Tegesna leresna para rasul dina urusan-urusan anu berkaitan sareng dunia. Seperti Kangjeng Nabi nyarioskeun jaa Zaidun, geus datang ki Zaid, tah ieu teh pasti benerna. Nya kitu deui ketika Kangjeng Nabi nyampaikan tentang tanda-tanda kiamat, maka eta teh pasti pisan benerna, moal mungkin bohong. Kumargi kitu yajibu maka wajib ala kafatil khalqi pikeun sakabeh makhluk tasdiquhu ngabenerkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi teu cukup ngabenerkeun ka Kangjeng Nabi dina hati hungkul, wa mutaba'atuhu jeung wajib nurut ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegesna kudu selalu berpedoman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina segala cariosan-cariosanana, sareng dina segala padamelan-padamelanana, sareng dina segala ketetapan-ketetapan beliau. Ngan sing hate ketika mengikuti padamelan-padamelan beliau,
tidak harus semuanya diikuti. Sebab ayat padamelan Kangjeng Nabi anu tidak boleh diikuti ke orang. Mana? Hiji jibiliyah. Padamelan anu bersifat karakter atau tabiat atau watak, seperti cara ngadegna Kangjeng Nabi atau cara calikna Kangjeng Nabi, orang teh kudu percis jeung Kangjeng Nabi itu kudu dah hese karakter. Kemudian cara mapah lagi menihayang akur jeung Kangjeng Nabi lengkahna dan sebagainya atuh moal bisa eta mah karakter. Nya kitu deui anu tidak boleh diikuti teh dina pelebah padamelan anu khusus bagi Kangjeng Nabi. Fala nutbi'uhu bima sabata ikhtisasuh, maka perbuatan anu khusus diperbuat ku Kangjeng Nabi mah urang tidak boleh mengikutinya, sebab eta mah keistimewaan bagi Kangjeng Nabi. Seperti mana padamelan anu istimewa anu khusus bagi Kangjeng Nabi? Kaibahatil jam'i baina aksara min arba'i harair, seperti Kangjeng Nabi nikah kasalapan istri, maka orang sebagai umat nama ulah pemiluan hayang ngabogaan pamajikan langsung salapan siki. Orang mah sebagai umatna dibatasi nepi ka 4 kitu ge mun mampu adil. Sakira-kira teu bisa adil mah hiji bae ulah sok hayang sarua kabehanana jeung Kangjeng Nabi. Ulah kabeblasan teuing milu Kangjeng Nabi teh kudu tahu patokan-patokanan. Terus mana deui anu spesial istimewa bagi Kangjeng Nabi? Wa ibahatil muksi fil masjidi junuban. Boleh nak Kangjeng Nabi berdiam di masjid dalam keadaan junub. Bagi Kangjeng Nabi mah cicing di lebet masjid walaupun Kangjeng Nabi sedang junub boleh. Urang mah sebagai umatna ulah cicing di jero masjid perikayaan junub. Terus anu spesial bagi Kangjeng Nabi wa ibahat istiqbalil qiblati wastidbariha hala qada'il hajat. Boleh nak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di saat buang air besar. Bagi Kangjeng Nabi mahal itu boleh dilakukan. Ari urang ulah. Ulah sakayang sarua kabeh. Sebab Kangjeng Nabi mah mempunyai keistimewaan tersendiri. Numatak pada melan Kangjeng Nabi teh kabagi 2 saur dina kitab mah. Kahiji bangsa jibili nyaeta pada melan Kangjeng Nabi anu bersifat karakter, anu bersifat watak, tabiat. Seperti tadi dicariuskeun cara calikna Kangjeng Nabi, cara ngadegna Kangjeng Nabi eta mah urang teu kudu percis pisan, teu kudu menikah, kudu akur pisan cara nangtungna, cara lumpangna dan sebagainya. Nu bangsa-bangsa karakter. Nu kaduana aya pada melan Kangjeng Nabi anu bersifat kurbah, ibadah. Ta pada melan Kangjeng Nabi anu bersifat kurbah ieu ge kabagi 2. Aya anu rerejengan antara Nabi sareng umatna, maka ieu umat kudu nurut ka Kangjeng Nabi dina eta padamelan. Tapi aya nu ngarupakeun khususiyat, hanya khusus Kangjeng Nabi hungkul nu boleh melakukanana, seperti ngumpulkeun istri langkung ti 4, ucik urang menyandung tialah langkung ti 4. Tah bagi Kangjeng Nabi mah boleh, tapi bagi urang mah ulah leuwih ti 4, dibatasi hanya sampai ka 4. Gitu ge mun mampu. Mun teu mampu mah hiji bae, ulah sok neangan ka pusing. Hiji ge geus pabeulit moal di 4 meureun. Wa yahrumu sareng haram alaihim bagi makhluk takdibuhu ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi. Haram ngabohongkeun kana semua berita anu disampaikan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari ceuk tadi ge khobar-khobar ti Kangjeng Nabi mah merupakan sidqul khobar, maka orang wajib percayana jeung haram ngabohongkeunana.
wa mukhalafatuhu sareng haram nyulayaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina hal perintah sareng larangan beliau. Muncek beliau wajib dijalankan, wajib kurang ngajalankan. Muncek beliau temenan kurang ngajalankan. Lah dibalik ari anu ku Kangjeng Nabi dititah teu dilaksanakeun, ari anu ku Kangjeng Nabi dilarang alkah dilaksanakeun. Tah eta mah dibalik teh ngaranna. Faman kadzabahu maka sing saha jalma nu ngabohongkeun kana khobar-khobar ti Kangjeng Nabi fahuwa dzalimun maka eta teh si jalma dolim nganiaya ka diri sorangan. Lain dolim ka Kangjeng Nabi tapi dolim ka manehna sorangan. Kafirun tur eta si jalma teh kaasup jalma kafir. Tegesna ghairu mukminin tidak termasuk jalma mukmin, bahkan eta si jalma teh aduwullahi taala termasuk musuh-musuh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa man khalafahu sareng saha jalma anu nyulayaan ka Kangjeng Nabi, anu menyelisihi Kangjeng Nabi alias tidak mematuhi Kangjeng Nabi dalam perintah dan larangan beliau, bahwa asin maka eta si jalma teh termasuk jalma anu dosa, khasirun tur anu rugi, ai dolun halikun tegesna eta si jalma teh bakal sesat jeung bakal rugi sarugi-rugina. Na'udzubillah min dzalik. Wafaqana mugi maparin pitulung ka abdi sadaya, tegesna mugi maparin kemampuan ka abdi sadaya saha Allahu Allah likamali supaya bisa sampurna mutaba'atihi turut patuh ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa razaqana sareng mugi Allah maparin rizki ka urang sadayana kamalat tamassuki kana kasampurnaan nyepeng pageuh bisunnatihi kana sunnah Kangjeng Nabi, wa ja'alana sareng mugi Allah ngajantenkeun ka abdi sadaya mimman kalebetkeun jalmi-jalmi yuhyi anu ngahirupkeun ahkam syariatihi kana hukum syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tawaffana sareng mugi Gusti ngamautkeun abdi sadaya ala millatihi bari netepan kana agama na Kangjeng Nabi, wa hasyarna sareng mugi ngempelkeun abdi sadaya fi zumratihi dina golongan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa walidaina sareng ka ibu rama abdi sadaya, wa auladana sareng ka anak-anak urang sadayana, wa ikhwanana sareng ka saderek-saderek abdi sadaya, wa ahbabana sareng ka jalmi-jalmi anu dicintai ku urang sadayana, wa jami'al muslimina sareng ka sadaya jalma-jalma muslim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.